mungkas lagas lawang kabagjaan mangga teras lajengkeun anak king mama hidup ngajaring ngajaga ngariksa hidup istuni ngaliwatan bangsa panta-panta tikawit ngakandung 8 bulan lilana tepi kalahir gubrak ke alam dunia ti orok tepi ka budak ti sawawa tepi ka dewasa tepi ka detik ieu hidup pinanggih jodoh rek jatuh rami eta kanyaah kaasih teh moal kawates buah harta banda buah bumi tapi pikeun mama hidup istuning teu pamrih pamulang tarima tumampi yen hidup teh mangrupa permata titipan ti nu maha kawasa anu hukumna wajib pikeun ngurus ngaraksa ngadama-dama mungguhing kenyutna jajan ungkap ka ibu nya ka mama karukeun mama abdi ngadasi hapunten samudayaning kalepatan enjing abdi bade nikah mugi mamah ngawidian sareng ngadadelan neda adu arestu anak king rangkul anak king anak mama cilik putih celak heran ku mamah dihampura mugi anu maha kawasa ngaijabah hidup sing bersih hati ayeuna hidup nitih wanci pinang jodoh enjing pada nikah ku mamah di widian mugia lungsur mangsan rumah tangga hidup pinareng bab jajat nikah sok sun pipi kiri pipi kanan ya tos ayeuna ngalih gelis ka apa bapak hapunten abdi sareng ngedawi ibi oga doa restuna abdi bade nikah sing karonjat dina rumah tanggana sok sun apa sun ya tah salajengna mangga urang lajengkeun kana acara siraman Neng Anis panintan di gentos heula acukna ya anu sok Lim wa barik alaihi Allahumma sholli qalbi ya khairal baraya ya lijitabi pada putrana engkau ningal pasagara rumah tangga kenging kabanggaan lahir batin dunia akhirat san rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah mami awita terasa sayogian paninten bibina nenekna ya 7 jalmi lah 7 jalmi mangga ngadi paling dia ya ya sok sak anak sampai anak sok disun doa bersih dina sagala rumpin malah tos gentos ayeuna ku apa nak gentos ku apa besok dibangka sok dina mastakana ngadoa ulah teu kedat ngadoa anis istighfar terakhir sok